Gusti Agung hirup syukur-syukur di desa ieu urang. Alhamdulillah berkah berkah loba tani pepelakan melak jagung melak pare barokah. Alhamdulillahnya cucu. Alhamdulillah. Dah. Iya mah bade ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cu. Lain ieu mimiti ngurunyung teh ieu sim abdi ieu bade hiburan bade hiburan obrolan ieu wayang golek nyuhunkeun dihapunten utamana mah ka leluhur, katurunan, kasepuhan nyaeta ti Abah Abeng Sunarya atau pisok disebut Abah Sunarya. Allahumma ighfir lahu wa afihi wa afwanhu. Nyaeta keturunan teh Ade Kosasi Sunarya Giri Harja II, Asep Sunandar Sunarya Giri Harja III, Ugan Sunandar Sunarya Giri Harja IV, Iden Subasrana Sunarya Giri Harja V, Agus Supangkat Sunarya Giri Harja VI. Tah eta katurunan sadayana ti Bapak Abah Sunarya almarhum sim abdi nyuhunkeun dihapunten. Utama deui nya ka maestro Ki Haji Asep Sunandar Sunarya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Atuh katurunan nata tadi tanya Giri Harja tilu Ki Haji Dadan Sunandar Sunarya sareng reng-rengan rombongan nyuhunkeun dihapunten ieu abdi anu jorek ieu nya bilihna mungkin kapayuna konten-konten ieu aya tur seueur tokoh-tokoh pewayangan anu sami kitu oge dina obrolanana dina caritaanana anu sarupa nyuhunkeun dihapunten ieu nyuhunkeun dihapunten sim abdi. Ieu mah da etang-etang hiburan we ngamumule kebudayaan Sunda dina basa utama nama kitu kulan belajar sim abdi ieu tong dicarek das ieu ge abdi sami urang Jawa Barat aya ngamumule ngajaga nya memelihara ngarawat dina ieu kebudayaan Sunda terutama nama ieu teh wayang golek. Rumaos da ieu mah abdi mah aya kahayang da ari ngaran aya kahayang nya ari teu nyingkah mah moal robah-robah nuju diajar ieu abdi mah uju da ari ngaran diajar mah moal ujug-ujug biasa mah sampurna mah lamun merek udud mah heuh aya meureun sampurna. Ieu mah nyuhunkeun dimaklum we tong disengseureuykeun ieu buatanana atanapi jijieunana kos kieu jorek komo kapayun mah jarole patut teu mirip da ieu balah versi abdi we ulah dicarekan maklum ari kahayang teh tadi nya pami cicing wae mah ceuk abdi teh tadi pami teu nyingkah mah jadi ieu mah bade ngawitan we bade ngawitan ngabismillahan bismillahirrahmanirrahim. Da sebab sagalana ge kudu di bismillahan lainna naon ngalah berkah ucu kadituna ai terus cekap jika nasa kieu geus
Ayo diberikan dukungan ke wargi-wargi Indonesia, komo terutama nama wargi Jawa Barat, dukung yang dukung. Mudah-mudahan kapayuna tiasa ngahibur ke penonton anu muka nya muka kebudayaan Sunda terutama wayang golek ya, sing didoakeun sadayana mudah-mudahan sadayana sing teu rezekina, sing dihapunten segala kesalahanana anu disengaja atau anu teu disengaja ya dihapunten. Yuk gaskeun.